drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Hari ini emok can hadiu can anggus gitu atau liburan Menyok. Hari si bunda ya tehnya di mana? Ya bunda teh geus kangen ya teh janji nasabah. Janji. Eta aya geuning bunda ada mang. Menyok. Damang Neng, we kada calik karek ku bunda teh bisa diomongkeun. Calik. Ah bunda meni bisa aja. Bunda oleh-oleh jang bunda. Alah, ibu bunda teh dibere oleh-oleh nunya Neng. Nya bunda sami-sami. Kumaha Neng, liburan di nawarana teh Pangandaran teh, pangin teh jeung ieu di Roro Kidul. Nyanta atuh bunda meni sararieun teh tehnya. Ya bisi we atuh Neng, liburan tehnya sakalian nganjang yeuh ka Nyi Roro Kidul. Menyok kieu teh. Gitu. Kumaha bunda cenah saurna Bu Entin bandana ieu ngajukeun pinjaman. Janten teh. Teu jadi cenah Neng, apaan ieu nya? Bu Entin lagi indus ka ditu jadi TKW. Jadi we teh jadi nginjung. Oh gitu, nyatus atuh bunda abi euy heulanya mangga. Har Neng, mau janjina sabaheula ieu teh? Moal bunda engke dewe atunya eta mah lamun kumpulan. Hayu ah. Nya Neng, padahal mah nya janjina sabah we heula janjina sabah. Ieu gas keur hararese tehnya mahal aing. Mama Neng. Neng Emok, di mana ieu? Biasa Mama Neng teh si bunda. Hayu ti payun. Mangga. Ari Neng Emok kuat kate leupas eta helm, da moal aya nu nilang atuh barina oge. Simpen heula ieu asin ada dapur Bagur kieu Neng Emok mere bunda asin. Mama Neng, di mana? Iya bunda, geus meuli gas Mama Neng teh. Naon bi Neng Emok geus di dieu? Mama Neng, apanya ka dieu teh? Dek mere ieu bunda oleh-oleh. Oh, oleh-oleh ti Pangandaran teh ya. Naon oleh-olehna bunda? Iya Mama Neng, asin jambal roti hasti nona Pangandaran menyok. Oh asin, kade bunda tong loba-loba tinggal dahar asin. Apaan bunda mah boga ieu darah tinggi lain? Menyok. Geuning Mama Neng, bunda teh poho boga darah tinggi. Kumaha tuh nya? Nah daripada darah tinggi bundanya mending jeung Mama Neng we eta mah aman ke bunda mau darah tinggi. Menyok, mau dibukun atuh Mama Neng ieu mah asin favorit bunda. Bae we darah tinggi oge. Menyok. Dasar si gidognya kuat ka koret. Nah, cenah gas teh hurung-hurung ieu mah kudu ditukeurkeun. Neng. Naon mah? Tukeurkeun juga gas ieu teh hurung-hurung. Maknya sih cing ku Neng hurungkeun. Budak tehnya teh bener di bejaan. Ya hurung geuning. Har, nah ada teh mah teu bisa Neng. Iya pan harus sama Neng mah ini teh dihurungkeunnya. Mana naon maneh? Ya buruhna atuh mah maknya geus menerkeun gas Nengnya kan tadi tuh hurungnya terus hurung ku Neng tadi buruhan mana nya maneh ya okay thank you moms nah tadi ku si Neng mah bisa hurung nah teu hurung deui ayeuna Neng pon aya naon ieu teh jeung lol di dinya deui iya Mama Neng, bejana Mama Neng teh gering. Bener teh eta teh. Geuringna naon maneh sakitu cager-bager kieu oge? Tapi oge geuning nya, teu katinggal gering Mama Neng teh. Cuk atuh mun biasa kira. Ya maneh mah sok teu geunaheun kieu tungtungna Ya kumaha deui atuh Mama Neng, ada langsung minjem beas mah nya. Asa teu sopan kitu jawaban teh. Heueuh lah Mama Neng lah atuh urang wadah lah biasana nya. Ya Mama Neng, tumben atuh Mama Neng teh nyare teh hararese. Atuh. Ya pon, pek we ieu mah mere jang maneh. Aduh, nuhun pisannya Mama Neng, eta kata bibisan ku cuk opon. Aduh, cing kagen teh sande anu seueur nya Mama Neng. Aduh, nuhun. Geus pon tong kitu mah mana teh geuleuh ngacai. Henteu oge Ari si Alpin ka mana pon? Asa geus bataran ningali ulin ka dieu. Oh, nya eta Mama Neng, si Alvin teh nya dibawa ke bapana. Oh, gitu. Oh, gitu Mama Neng. Nungguan naon deui maneh pon? Ngan geura balik? Kita nunggu eta teh nanya kunci Alvin teh. Nya enggeus we da kumaha deui atuh? Juga balik? Nuhun atunya ari kitu mah biasna yeuh. Cepet balik heula nya mangga.
Nya pon. Pasti si Popon mengharapnya tadi bere duit dah. Masalah deui. Hanya teh nanyakeun soal Vin teh baru dek mere duit. Efek teh mere biasa unggul. Palit pisan neng. Tah gening hurung gas teh ka warung heula meuli dengan sangu. Mah, aya neng papasakan di dieu bae tong. Mantong mana mah meuni sok ngalbargas aya taeun teh. Nyogas teh hese. Atuh mama ya mah da ukur masak seblak dan teu aneh-aneh. Heuh maneh we Yes, nelpon si Jasmine heula cina ka dieu. Budak teh kana seblak pagadagana teh Asik seblak. Jasmine gak muda ke mana? Si Ica mending dekai Mas Ineng naon gitu. Ari Ica boleh ikutan enggak? Nggak tahu atuh tanya we ka si Ineng. Iya. Iya mas, kata-kata hari ini tetaplah nyesek karena canggih kamu berdua sih. Wih, jadi neng yang seblak. Iya seblak naon ngarananya. Seblak. Kelakuan saha sih ieu teh kongguan eusina basreng. Tapi enak sih basreng nak. Hai Min. Iya. Hai Neng. Ica. Jasmine, kamu nah ngajak si Ica? Tuh deh aku mah ngajakan sasaha Usir juga. Tonsok gitu kamu karunya bae we. Buru keluar Ica. Kamu bikin apa itu teh Neng? Nah juga seblak. Lain Ca, ieu mah semur jengkol geus seblak ieu teh. Kadeuleu. Ya kan bisi salah Neng, jadi Ica teh nanya heula gitu. Heuh Ica kumaha maneh we lah. Sendokna mana Neng? Yuk. Nah, aku hiji ya teh, mana hiji jeung si Ica? Nya duaan we atuh kamu jeung si Ica Min meuni embung. Gak apa-apa Min, kamu berdua aja we sama Ica. Di meuni hoream deh. Kadenya guys, itu sebelahna ada. Aku mau baksonya Jasmine, Ica minjem sendokna. Ya. Jasmine mana di meja kotor. Iya ini tong diadukeun jeung huntu kamu teh meni geuleuh. Oh iya Jasmine maaf sendoknya jadi kotor ya. Kita bersihin ya. Nih geuleuh aku mau balik. Jasmine kamu udah kemana? Dek balik aku mah. Jasmine, si Ica tuh dadah rajeng kawas gitu jadi si Jasmine geuleuhun. Ya pan be apet Neng si Jasmine sama aku. Jemurag segala ya bepoan Imas. Kumahanya. Dipersiankan Mama Neng gitu ya. Mama Neng. Mama Neng. Kemana nya Mama Neng? Mama Neng ya sudah tanya. Ya, mohon atuh. Jasmine, kamu udah kenaon tadi balik heula? Nyokot sendok aku mah. Jasmine, nah kamu mah sendok namanya gede gitu, dek tukeran mah jeung sendok Ica. Enggak, kamu mah dilamot sendoknya, gak mau. Iya atuh. Mana ieu mah praktisnya, masa teh kudu balik heula jeung bersihan ieu. Bukan bersih. Langsung gue, hiji, dua, tilu. Turag. Aduh, para gadis ya teh keur nyareblak. Iya Mama Neng. Mun bade disangguan maka jero we nya, tong isin-isin. Iya Mama Neng, nanti Ica ka jero mau saboboko. Ica mana teh mending ngarakeun pisan, jangan kayak gitu atuh. Ya kan Ica mah ditawaran atau Jasmine nyoba we. Emang ulah gitu eta teh. Kumaha maneh we Ica gandeng meni.
Nya sebelahnya eueuh ka mana? Ih, Mantap. Wow, beak. Ning nah ada beakeun ica kareng ngadahar saeutik. Bukan saha tuh jeung parere omong sagala ari taeun teh nya geus ku neng beakeun bukan saha bukan saha. Si Ica tuh udah mimitian nah jadi Ica lah Ica mah suci. Suci naon? Suci dalam debu. Geus aku balik balik. Jasmine, kamu udah ke mana? Udah ke mana we kepo? Jasmine, Ica milu tungguan atuh. Dih, ngeon sih? Meni parere omong teh nya eta Sinta dan Jojo. Nah neng ditinggalkeun sorangan milu. Wah. Har, nah badeng teh eueuh hiji, ka mana leungitna? Beres oge kene nya ya Mas Moe. Bikontongnya ya badengna. Ulah, lebar jeung di imah. Imas, kata-kata hari ini tetap jaga sih meskipun salah. Di sok. Ya, maneh mah sok tegenaheun eta tungtung sok. Nih berat kieu nya. Namun kieu mah ketan. Jangan di. Ya. Oh. Mangga. Maneh mah tegenaheun. Sok ngelebar teh ya, gas. Bisa aja Bunda. Bunda ini oleh-oleh buat Bunda. Ya. Gitu. Untuk sok ngelebar gas. Siapa? Ngelebar gas. Esin. Tok esin. Bener lah, iya asin di kamar sok. Dek balik aku ekspansi. Bak.